Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na syawang-syawangan di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian ke-17. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sateaja dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nuhun Akang ngabojong sumping kawit nama abdi nu bade miyos ka Bandung dinten ieu mung pambang tugas teu acan beres sur Kolonel Suherman nyarios karakana. Nu mawi ajekna pok deui ka Akang teh hayang pendak sareng ibu cenah sareng sakantenan hoyong panggih sareng barudak. Da waktos di Bogor nalika pendak teh teu acan paranggih deui jeung barudak. Dugi ka ayeuna mah panginten aya 3 sasihna. Ari si Neng Harmani kamana teu katinggal-tinggal. Lah nyaeta puguh Kang abong barudak ayeuna bogot tujuan jeung cita-cita sorangan. Harmani teh parantos digawe. Nembe mah 2 sasih ieu benumna oge Kolonel Suherman ngawaleran padnaros rakana. Geuning waya kieu teh can datang na kana naon digawena budak teh. Nu mawi puguh Kang ku teu sangka karepna teh kana angkatan kepolisian di Bogor kaleresan ditugaskeunana teh deui nyaketan lanceukna. Kutan nah jurusan naon sakolana teh lain kamari ieu teh di SMA sakolana. Sumohon di SMA mung diteraskeun ka Akademi Kepolisian bagian wanita dugi ka hasilna. Nya teu naon atuh ari maksudna mah da sagala rupa pagawean oge mulya asal nu benar cek umum, benar cek hukum nagara, benar cek hukum agama. Komo ieu jadi polisi nu berguna keur nagara, manfaat keur masyarakat. Laras kitu pisan manawi ku abdi oge teu dihalang-halang maksudna teh mung sareng ninina sok hoghag bae teh komo sareng ibu Majalaya mah maklum sepuh atuh. Benten deui pamendakna sareng barudak ayeuna Kolonel Suherman nyebat ka mertuana teh nurutan putrana Neng Harmani nyebatna Ibu Majalaya. Dupi Akang sok pendak sareng Kapten Anda di mana dinasna wartosna. Leres Akang oge saleresna mah panantos lami teu pendak-pendak mung kantos sakali pendak teh nuju kaleresan ka Sukabumi upami telepat mah mung aya wiat saurna upami kaleresan tepang sareng Pak Suherman wiat salam bae cenah. Dinasna di mana cenah Kang? Duka kesatuan nama hilap deui Akang teh mung nuju dinas di Medan sanggam nama ka Sukabumi teh nepangan puterana nu pangageungna kaleresan cepeng damalna di Sukabumi malah di dinya bojona oge harita teh sareng barudakna nu alit dan ageng manuju sarakola di Bandung. Ayana dininina sanggamna teh
Sabaraha hiji budakna teh yi da ieu mah uninga meureun. Mayor Radimin naros ka rayena. 5 kang sadayana teh 3 awewe 2 lalaki. Rupina nu di Sukabumi nu pangageungna Darmawan ngaranna teh. Benten wae 2 tahun mah umurna sareng pun anak Muhyan. Da waktu sasarengan nuju tahun 45. Istrina mulihna ka Ciamis teh ngabantun orok nembe umur 1 tahun. Nu nomor 2 Mintarsih. Teras lalaki deui Kusnandar. Nomor 4 Maimunah. Sareng nu pangalitna Kurniasih. Upami telepat mah Sur Kolonel Suherman nataan putra sobatna. Beunghar geuning Nyai, ngan urang wae nu irit teh. Saukur 2 siki sewang boga budak teh. Sur Mayor Radimin bari gumejeng. Nah geuning basa keur ngesalametan ngawinkeun Muhyan teu panggih jeung akang barudakna teh. Diwartosan mah harita oge diwartosan mung henteu dongkap. Harita teh mung dibantun 3 nu awewe wungkul. Darmawan mah nuju dina sarita teh. Cek bapana mah Kusnandar nuju di Ciamis di eyangna Sur Kolonel Suherman. Geus aya nu tawakal budak anda mah atuh nya. Aya nu geus nalang kana naon dina Senayi Darmawan teh. Jadi polisi Kang. Darmawan mah harita nuju Muhyan gaduh bojo teh parantos inspektur tingkat 2 pangkatna. Di akademi polisi sakolana teh panginten Nyai. Laras Kang, pun anak Harmani teh nyatas ngobrol sareng budak anda bet kabitaeun hayang sakolana kana eta jurusan. Abong pada gaduh bakat sareng pada boga cita-cita Nyai. Sur Mayor Radimin bari ngahulang sapertos aya nu keur dimanahan. Nu nuju ngadarongeng teh diteraskeun ka bujang Ibu Hartati istri Kolonel Suherman miwara ngaralih parantos sayagi tuangan kanggo tuang sonten. Atuh enggal lalebat brak bae taruang ngariung saputra garwa sareng sepuhna Ibu Kolonel Suherman sareng ibuna Ibu Hartati nu parantos aya sasihna aya di putrana. Saparantos sosonoan mah Mayor Radimin sareng saderekna di Jakarta na mungkengeng 3 dinten 3 wengi terus bae marulih deui ka Bandung. Sakantenan nyandak ibuna Ibu Haji nu parantos palayeun mulih. Jalan mulihna ka Bogor nyimpang heula ka putuna ka Dokter Muhyan sareng ngalongok putuna Neng Harmani nu janten polisi nu linggih di Rakana. Atuh teu kinten bari ngaheunana kasumpingan eyang sareng uwana Dokter Muhyan sareng garwana teh. Harita kalarasan nuju ngarariung di bumina dina dinten Minggu. Dokter Muhyan sareng garwana Ibu Aca sareng Neng Harmani nuju caralik di tepas payun waktu sarumping sepuhna teh. Ngawitan nu ningali Neng Harmani aya sedan militer liren di payuneun gedongna. Itu uwa sareng eyang saurna bari murup mapagkeun ka jalan. Atuh breng bae sadayana marapakeun bari marunjungan ngabagiakeun ka uwana sareng ka eyangna bangun anu parantos sonoeun pisan. Mayor Radimin saputra garwana parantos lalebet ka bumi Dokter Muhyan caralik ngariung di tengah bumi. Enjing keneh parantos dugi ka dieu tabu sabaraha angkat ti Bandung wa teh sur Dokter Muhyan ka uwana. Di Jakarta wa teh lain ti Bandung ngan sakalian bae hayang nyimpang ka dieu. Oh, ti apa panginten nuhun atuh disindangan kedah nama abdi anu ngadeheus ka uwa. Kumaha daramang uwa teh? Cager sadarea oge. Kumaha di dieu calager? Aya hibar pangduana ti sepuh sadayana. Pangesto aya dina kawilujengan. Sur Dokter Muhyan beri hormat ka sepuhna. Syukur ari calager mah geus boga bati acan Muhyan teh. Wana naros ka putrana bari imut. Ah, wa mah nembe oge 4 sasi piraku atos batian. Hayang gara boga buyut atuh da eyang teh. Sur Ibu Haji bari ngusapan kaning Pujiati nu keur calik gedengeunana. Nya geulis mung penghirup keneh. Hayang mangku heula buyut memeh maot teh. Ibu Haji nyarios deui bangun dedeh ka incuna kaning Pujiati istrina Muhyan. Muga-muga bae atuh eyang
sing enggal dipercanten sur Neng Pujiati bari imut. Didoakeun ku eyang resep bae atuh loba budak mah geura ngarah pageuh duriat cekolot oge. Sabada taruang leut mah natamuna Mayor Radimin teu lami teras bae amitan ka putrana. Wah teh lain teu sono, wayahna bae henteu bisa lila, da kudu dinas deui poe isuk teh. Har ari uwa, atuh kulem bae sewengi mah abdi sono keneh wa. Lain teh hayang mondok wa oge ngan kumaha atuh. Da di Jakarta uwa teh menang 3 poe 3 peuting. Ari waktu ngan dibere 4 poe. Kan wae engke deui atuh ka ditu arulin ka Bandung. Geus saronon meureun Mang Darma jeung apana nu disoreang. Maksad abdi oge bade ka Bandung teh. Mung ieu ye teu acan aya waktos. Dukang ke manawi upami kengeng istirahat tahunan sur Dokter Muhyan. Wa teu acan tiasa ngangken abdi teh kabujeng mulih. Ulah kirang-kirang ngahapunten bae ka abdi sur Neng Pujiati nyariosna bangun nuradahan jakal sepuhna kabujeng marulih. Sakieu oge kurang kumaha kun engke deui uang ngahaja ari salse rek ngadon mondok di dieu. Neng Pujiati pakpik paksa aya ngintunan oleh-oleh kanggo eyangna sareng kangge sadarekna putra uwana Neng Nunung sareng Den Anwar. Tengah dinten sabada lohor tatamu marulih deui ka Bandung. Dijajabkeun dugi kapayunan bumina ku putra-putrana. Hujan ngecerak di berang keneh harita meneran malam Jumaah pukul 8 oge di kota geus tiiseun keur mah becek. Tambah hujan masih keneh ngaririncik atuh geus carang anu ngulampreng di jalan-jalan teh. Estuning sepi teh sanyana teu aya nu lalar liwat. Ari lain mobil mah nu ting darius bangun anu rarusuh hayang buru-buru nepi kanu di jugjug. Di saluwareun kota Bandung mah komo beuki tiiseun mobil oge geus carang nu ngaliwat tapi di hiji jalan jajahan di tengah-tengah kebon anu paroek jauh ka ditu jauh ka dieu dua jelema marake jas hujan tumpak motor boncengan jalana lalaweunan. Sora mesin motorna teu petih kadenge merek Vespa bulau kolot. Jalan saradat sorodot ngageleng batu nu leueur ku taneuh beureum baseuh katinggang hujan. Di nu poek eta motor dieureunkeun nu tarumpakna sanggeus nyimpen motorna sarta dituruban ku terpal tutup motor lalempang turut-turut sisi jalan ting arungkug bari rada culang cileung jiga nu keur dedemitan sieun aya nu nganyahoankeun. Di hiji imah gedong nenggang eta dua jelema ngarandag bari terus lempang sasalingkaran di nu poek ngadeukeutan kana lebah jandela. Di jero imah katembong sinar lampu remang-remang sinarna kaluar tina los terpantau jeung jandela. Eta dua jelema jejengkean ati-ati pisan angkot dina sisi jandela keur ngadengekeun nu keur nyarita di jero jiga nu keur silih tempas. Bener eusan, silaing mangihan sumirna teh. Cek hiji jelema jangkung gede bari diuk dina kursi kai nanya ka batuna. Pira ku bohong tanya Japar bisi kurang percaya maka urang ngomongna bari nunjuk kanu saurang deui nu harita keur nangtung nyarande kana tembok. Teu salah euy Mid, dewek nu kieu harita manehna keur diuk di tukang cikopi jeung baturna. Japar milu nyarita ngabenerkeun kana omongan Hasan. Ngan dewek rada teu ngarti. Nah jiga nu sieun-sieun teuing ku sumirna teh teu wani silaing teh Amid. Lain teu wani senyana mah dewek teh ngan jigana moal hasil maksud urang lamun si sumirna geus kaluar mah tinu sakambanganana. Naon sababna euy? Cik si Hasan milu nemrong. Kieu euy sababna mah bareto urang sadaya inget keneh basa nodong ti imah Raden Raharja teh bawa peti jeung anakna. Pamajikanana deui harita teh sakalian dibawa ka dieu. Rarasaan mah harita teh kudu hasil. Hasil ditangkap ngan silaing nu salamet teh Amid da kabur silaing mah sorangan. Cek si Hasan bari semu nu ngejek. Lain dewek nu salah da tugas dewek mangan muka pantau wungkol harita teh sari laing apan nu araya di dieu nu baralagug mah nepi ka eleh ku budak ololeho. Si Amid males ngejek ka si Hasan. Silaing teh nyaho lamun sorangan mah si Muhyan wungkol
Ari eta tentara direken budak ololeh deui ku si laing. Geus we nunggeus mah teu kudu dipapanjangkeun deui. Ngan dewek hayang nyaho pangna urang kumpul di dieu teh. Aya naon perluna? Coba caritakeun ulah nepi ka eueuh hartina. Si Bandi jadi korban paeh di Cipinang teh. Cik Japar nu keheuleun ka batuna pedah padu renyom. Ieu euy, sanjana mah nu matak dewek ngahajah hayang ngariung di dieu teh. Tang tu we sari laing oge perlu nyaho jeung perlu kudu dipikiran ku urang sarerea. Waktu dewek ngajak badami ka si laing, yen urang sarerea geus dijieun si kuplik ku si Sumirna. Manehna nu sedangna, manehna nu seubeuna, dewek ngahajah ngiles di Sumirna harita teh. Jadi bujang di Raden Raja Harja. Ieu rencana teh memang badami urang tiluan, opatan jeung si Bandi nu geus paeh. Harita dewek nyamar nepi ka Raden Raharja teh apaleun. Boa si Sumirna oge teh nyahoan harita mah ka dewek teh. Tah harita dewek teh nyaho itu peti teh di eusianana. Barang permata nu berharga benang urang sarerea teh dipake tandon kana modal Raden Raharja keur meuli andilna jeung kakawasaanana. Tah dedinya surat-surat perjanjianana oge disimpanna. Malah nu matak daekeun oge Raden Raharja teh da nyahoan sorangan atuh di hareupeunana eta teh. Malah nepi kurek mikeun ka anakna. Nya dewek badami ka si laing kalawan ragam sarerea peti hayang kapimilik anakna jeung pamajikanana hayang kaasaan ku sarerea. Lain kitu harita urang badami teh. Oh kitu urang sarerea nu abus ka panjara ngan si laing sorangan nun teh cik si Jamhur. Tah euy, sanjana mah si Sumirna teh geus neundeun barang palsu dina peti teh. Ari suratna mah bener nu matak nepi ka Raden Raharja burindil. Beak Raja Kayana oge da geus pindah tangan ka si Sumirna. Geus nanda tangan jual meuli atuh di baselahna teh lain Raden Raharja tapi nu si Sumirna. Ngan dibeulina lain ku duit, ditukuran ku beling we eta mah, ditukuran ku barang tironan. Ari dina jual beuli mah dina suratna abus duit meureun nyamid. Si Hasan milu nemrong nanya ka Amid. Nyapu gua tuh direken duit mah cek si Amid. Bener pintar euy si Sumirna mah. Eta Raden Raharja nu geus loba pengalamanana tina jual meuli permata nepi ka tipu. Ari pangna Sumirna ditangkap aya patalina jeung beunangna si laing san. Si Amid malik nanya ka si Hasan. Teu nyaho dewek oge da teu nanya-nanya si Sumirna euy polisi jeung hakim teh. Ka dewek mah ongko-ongko wae meureun. Si laing mah tina urusan panggarongan di buhina teh. Ari si Sumirna mah tina penyelundupan barang-barang gelap pantesna mah. Tah sangkaan dewek di mah ieu euy disimpenna barang-barang anu bener mah ku si Sumirna teh tangtuna oge cek si Amid bari neruskeun nyaritana. Nu matak mengpung eueuh si Sumirna urang tareangan jeung arakalan ku sarerea. Jelema nu nangko dina jandela ka tembong nu saurang mere isyarat ku curugna ka baturna ngajak indit ti tempat pangintipanana. Eta jelema terus arindit ninggalkeun eta imah. Lumpangna jara rengke salungkar salingkar balik deui ka tempat nyumputkeun motorna. Motorna geus dihirupan, tutup motorna geus dilipat diabuskeun kana tempatna. Celak bae eta dua jelema teh numpakan deui motorna balik deui ngadius. Nyorang hujan nu masih keneh miripis ngagedehan rada kerep matak jibrug lamun teu make jas hujan mah. Wah, hujan teh ti berang keneh nepi ka waya kieu acan keneh raat. Matak boga gelalampahan ceuk hiji budak ngora nyaritana sorangan bari human deara. Tapi aneh, ari ieu batur nu nyewa anyar di sabelah sakieu hujan jeung poek teh acan keneh datang indit-inditan ti berang mula. Rada curiga kana naon usahana eta jelema teh. Bari ngomong sorangan teh eta budak ngora narik korsina dideukeutkeun kana meja tulisan. Keur kitu kadenge sora motor Vespa. Sora mesin motor Vespa di hareupeun imahna. Budak ngora nu keur diuk nyang hareupan meja tulis teh curing hat jung nangtung lalawenan pindah diukna kana reus bang nu aya dina sisi tembok. Ceklek, sora kunci panto nu dibuka.
raket sora pantona gebrug sora panto dipendetkeun bareng jeung sora standar Vespa nu disetandarkeun. Asa jempe pisan nyamirna hiji sora nu nyarita kadengen ku budak ngora nu tita tadi nyaring keneh di papiliun sabelahna eta imah. Geus peuting atusin cuk nu diajak nyarita bari ngareret erlojena. Tuh geus pukul 12 euy, kurang saparapat, pantes wae geus tieun oge. Saha euy nu nyawa di sebelah teh nu disebut sin tadi nanya ka baturna. Kusnandar euy, budak sakola keneh di SMA. Kolot nama aya di Medan, jawab nu ditanya. Geus es merenya. Wah, tadi ge geus nepi ka Jakarta meureun ngimpina oge. Moal ngadengieun merenya euy. Kawas nu burung selaing mah. Sok sageuy anu molor ngadengeun. Sumirna jeung Husin ngaromongna kadengen ku Kusnandar nu sangkaanana geus sare tibra. Kusnandar nu tadi nyarane dina sisi tembok beuki curinghak bari nompokeun ceulina ngadengekeun nu keur nyarita. Ari silaing geus wawuh euy ka eta budak. Husin nanya deui ka Sumirna. Wawuh euy, da jong batur sae mah piraku make ulah wawuh. Eta euy kira-kirana henteu nyurigakeun. Wah, budak sakola keneh teu nyaho dihitut bau-bau acan. Nyahona oge pangajaran sakola paling oge teu hayangan nyaho urusan batur. Tong sieun-sieun jeung eueuh picirigaeun di dieu mah. Rada anggang ka tatangga ongkoh jeung lega halamanana ieu imah teh. Kumaha euy saterusna ieu teh? Jeung acan ngarti bener kana maksud maneh teh, Mirna. Husin kadenge deui nanya Sumirna. Mun kabeh wae atuh euy, ieu imah sewana ku si laing teh. Si Husin siga rada curiga, kadenge deui ngomong ka Sumirna. Heula manehna atuh da ka dieuna jeung ka manehna ongkoh di PHP-keun oge ieu imah teh ku anu boga memeh dioper di gawena. Nita dieusian ku Kusnandar, dikontrakkeun soteh sanggeus manehna bebeja kana boga ieu imah. Ngada aya batur cenah. Aya perluuna euy ongkoh, aya manehna teh keur tunggu ari ditinggalkeun jeung ngajaga sangkan batur teu curigaeun. Selain teh lain hayang nyaho maksud dewek kalah ka ngajakan ngomong nu lain-lain. Pek atuh caritakeun ku dewek rek didengekeun. Kusnandar nu diuk di kamarna keur nulis dina buku catatan duka nulis naon. Da ceulina mah bangun keur ngadengekeun obrolan Sumirna jeung Husin ka ciri ceulina mani dengdek bae. Dewek teh geus nipu ka Raden Raharja, siling oge ngadenge tadi si Amid nyarita. Tah hari nu benerna mah ku dewek teh disimpen dina koper kulit nu aya tempat rahasiana. Pendek nama Buni we, da dewek nu nyieunna oge eta koper teh. Jadi moal aya nu nyangka setik-etik acan dina eta koper. Dina eta koper pakaian aya permata-permata nu mahal hargana. Nilaina puluhan juta rupiah. Boa ayeuna mah. Ya koper teh dibawa ku dewek ka imah Raden Raharja basa keur seserahan. Dewek rek kawin ka anakna. Teu nyaho kumaha sababna polisi geus bisa nyusut kana komplotan-komplotan nu dipimpin ku dewek. Nya dewek ngaringkuk di penjara. Tadi nama dewek teh teu niat nipu ka Raden Raharja teh. Ngandak dipake nyumputkeun barang-barang wungkul jeung dipake mindingan usaha dewek nu poek, dipindingan ku usaha nu caang. Karunya we euy saterusna mah dewek oge ka Raden Raharja teh. Bongan manehna ongkos sedekah. Jeung si Amid tah ulon-ulonna nu jadi pangkal gagal sagala rencana teh. Manehna geus nyieun deui komplotan keur nyilakakeun dewek. Meureun we si laingna nu hayang seueuh jeung senang sosoranganan geuning tadi ceuk si Amid nyarita ka baturna. Pira aku tega atuh dewek ge euy. Ngan si Amidna nu kasieun teu kabagean geus miheulaan bergerak. Ari tadi nu matak ngintip-ngintip manehna kumaha maksud si laing teh Amidna. Rupa bodoh tapi belegug deui geuning si laing mah teu nyaho maksud batur kitu-kitu acan. Kahiji dewek teh hayang nyaho si Amid sabaturna, nyahoan henteuna dewek geus aya di luar. Kaduana nyahoan henteuna kana barang-barang permata nu asli aya di mana. Haringgeus di mana atuh ayana koper si laing nu aya rahasiaan teh, ceuk si Husin nanya ka Sumirna. Panasaraneun hayang nyaho di mana ayana koperna.
Moal di mana tang teu dibawa ku ibu Ningrum atau ku Pujiati atau koper teh ceuk Sumirna bari neruskeun deui nyaritana. Nu mata kurang kudu nyaho di mana ayana Raden Raharja jeung sakulawargana akara urang akalan eta barang supaya bisa kapemilik deui urang bisa jadi jutawan ganti ngaran pindah ti Indonesia ka Singapura mun bisa mah. Nu ngalobrol Sumirna jeung Husin geus peuting mah teu kadenge deui sorana diganti ku sora kerekna patembalanting salegor mata keung kadengena dina peuting harita. Ku Sunandar oge di kamarna geus merelek hai tunduhun geus hayangeun peureum. Manehna maca catetanana dibaca ku jero hatena. Bus bae catetan teh diabuskeun kana saku calanana sanggeus dibaca mah. Goredag bae sare dina risbang sarena tibra pisan nepi ka beurang. Di Bogor di kantor polisi katembong hiji perwira ngora keur calik dina kursi mayunan meja tulisna. Calikna bangun aya nu diantosan bari nanggeui gadona ku tonggong panangan kencana socana meleng kapayun sapertos nu keur ngalamun atanapi nu keur dimanahan ulang pisan. Keur kitu panto aya nu ngetrok di luar. Masuk sur eta perwira miwarang lebat kanu ngetrok ke panto. Brai panto muka bus aya istri nganggo seragam lebet ka kantor. Eta istri mere hormat disambut kuno di kantor bari ngadeg tina korsina. Gek eta istri teh calik mayunan meja tulis nu dicalikan ku perwira teh. Itu ieu teh aya nu pelemek sajongjongan mah patetep bae pada sami-sami sapertos anu kaget. Katingali rarai anu istri rada nyak semu beureum kawas nu isin teras tungkul teu kiat patinggal sareng eta perwira. Manawi teh sanes nu parantos kenal nyarios eta perwira teh katamuna bari rada ngarenghap. Abdi oge teu nyangka engkang nu aya di dieu teh. Aturan sur eta perwira teh bari ngasongkeun panangan. Teu puguh ari engkang, ari tadi mah kalah jongjon teu nyarios teu naon. Hapunten we nyaneng manawi rada kalinglap ningal nu sumping asa-asa padah nganggo seragam. Kumaha damang apa sareng ibu di Jakarta? Aya pangesto sawalana kumaha daramang? Sami-sami aya dina kawilujengan surna eta perwira bari imut. Si horeng nu keur papayun-payun teh Inspektur Darmawan nampi tamu polisi wanita nu ditugaskeun ngabantu anjeunna. Ajun Inspektur Harmani nu enggal keneh nyepeng dinasna. Kenalna Inspektur Darmawan kaneng Harmani ti alitna keneh ti keur sarakola sering dicanda kuramana itu ieu oge. Bubuhan damana teh asa-asa sapertos sareng saderek. Antawis Kolonel Suherman sareng Kapten Anda teh. Parantos lalami ieu dua remaja teh sami-sami nenden semu pada aya manah silih pikatineng mung teu acan nemrak nembe katawis dina bodi sareng dina reretna soca malum pada sae didikan rintih pisan dina prak-prakanana teh. Di mana linggeneng teh salami aya di dieu sur Inspektur Darmawan sareng pun lanceuk Kang Muhyan nu kalaresan di dieu tugasna. Oh lerasnya engkang teh acan nepangan ka anjeunna. Nepi engkang parantos lami dinas di dieu teh aya wartosna di Sukabumi neng Harmani naros ka Darmawan. Salapan sasi kirang langkung panginten akang dialihkeun ka dieu teh. Kalaresan atuh abdi teh ngawitan didamel dipingpin ku wargi neng Harmani asa-asa bade nyebat ku engkang teh anjeunna rada kapi asem. Sareng eceuna panginten di dieu teh sur neng Harmani narosna teras tungkul. Teu sareng bojo engkang mah mung upami parang mah sareng pibojoeun panginten atuh abdi kenalkeun caket panginten ninggihna. Di dieu ayeuna oge teu tebih di baledog oge kaliwat tapi di toel henteu katoel da teu acan wantu noel sok inggis bendu sareng nembe engkangna wungkul nu gaduh maksad oge. Tepuguh engkang mah sapertos nu tatarucingan padahal sareng abdi oge kantos tepang sareng waleh ka abdi oge anjeunna teh
hanjakal sauna teh aya pamegat miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngandar jangjang kumeok memeh dipacok borangan tekersa terang-terangan Darmawan sajaruni nguping Neng Harmani nyarios netep menih teu ngicep-ngicep kayung yun kudu dipayunan tiasa pisan mere jalan ka anjeunna nu era arek terang-terangan waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.